Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah nu maha murah nu maha asih. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Upama jama-jama anu marunapik teh datang ka maranehna bakal nyarita kaula sararea nyakseni yen andika teh Rasul Allah, padahal Allah uninga yen maneh teh Muhammad bener-bener rasulna, jeung Allah nyaksi yen munafikin teh jalma anu nya-nya ngabarohong. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Maranehna ngajadikeun sumpah-sumpahna teh jadi kedok, tuluy maranehna halangan batur dina jalan Allah. Saestuna kacida gorengna nuku maranehna dilampahkeun teh. Dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Eta teh lantaran maranehna ariman, tuluy kupur, tuluy hate maranehna dipatri, ku kituna manehna hante bisa ngalarti. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alayhim humul 'aduwwu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Jeung upama maraneh nenjo maranehna warugana teh mata takjub maneh, jeung upama maranehna ngaromong maraneh ngaregepkeun omonganana, maranehna teh lir kai nu ditanggehkeun. Saban-saban aya nu ngagorowok disangkana bakal nyilakakeun maranehna, nya maranehna teh musuh, ku kituna maraneh kudu waspada di maranehna. Allah ngabinasakeun maranehna, kumaha pangna bet bisa maranehna diselewengkeun. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Jeung upama pok dicaritakeun ka maranehna kadarieu supaya Rasul Allah mangmentakeun pangampura pikeun arandika, maranehna gogodeg, maraneh nenjo maranehna ngabalieur barita kabur. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Sarua bae pikeun maranehna mah boh maneh mangmentakeun pangampura, boh maneh hanteu mangmentakeun pangampura pikeun maranehna oge Allah moal ngahampura maranehna. Saestuna Allah hanteu maparin pituduh ka jalma-jalma anu parasi. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu 'ala man 'inda rasulillahi hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun. Nya maranehna anu nyarita andika ulah barang bere ka jalma-jalma anu di pihak Rasulullah nepi ka maranehna naringgalkeun, padahal nya kagungan Allah gudang kakayaan langit jeung bumi teh, tapi munafikin teh hanteu ngalartieun. Yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall walillahi al-'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Cek maranehna upama urang mulang ka Madinah tan wande jalma-jalma anu leuwih gagah nyingkirkeun jalma-jalma anu hina di dinya, padahal kagagahan teh kanggungan Allah jeung Rasulna jeung nu mukmin, tapi jalma-jalma anu munafik
teh hante nyerahon. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Yeuh jalma-jalma anu ariman, ulah pisan harta banda maraneh jeung anak-anak maraneh mohokeun maraneh tina eling ka Allah lantaran sing saha anu lampahna kitu nya maranehna teh jalma-jalma anu rarugi. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Jeung geura dermakeun saniskara anu ku kami dikurniakeun ka maraneh samemeh tumiba maot ka salah saurang ti antara maraneh anu tuluy nyarita naha atuh Gusti henteu ngundurkeun maot abdi sakedap mah supados biasa sedekah heula sareng supados abdi jadi ti antawis jami-jami anu saroleh. يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Padahal Allah moal ngundurkeun maot hiji jiwa upama geus tepi kana jalana jeung Allah uninga kana saniskara anu kumaranehna diamalkeun.